Dengeken ku sararia koploknya lamun sia ngarasa jelema boga jelema pinter ayeuna keur loba musibah tong ngabacot wae gobloknya bantuan cik atuh kaluarkeun ringki sia teh saeutikna keur ngabantuan nu sarusah anu kabanjiran teh anu tikelekep teh goblok atuh da sia mah atuh rek kumaha bener hirup teh ngan ngocoblak wungkul jadi jelema beunghar teh aya babantu hanteu koplok deuleukeun jelema anu balalager mah ngaririm pan kitu komo katingali jelemana apan aing ge jadi nyaho oh si ieu mah bager ditingalikeun sia mah ngan ngomong wungkul da eueuh anjing fotona ge sia mah eueuh lamun bisa mah bari konten tah neangan duit teh lamun bisa geus meunang tina konten bagikeun ka batur kanu sarusah ulah dilegleg koplok sia mah nyebutkeun wae kararonten konten geus lumuh batur mah konten ge dibagikeun ka jelema anu perlu dibantu goblok daripada sia konten hanteu ngabagi hanteu hayo we ngocoblak sungut sia mah kudu di banjur kudu dileob ku cai panas goblok sia mah ngopi heula cek aing ge matak ameh teu lalieur sia mah tarong ngopi anjing teh lah ngopi kos aing di kebon ge goblok.